Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyanyana Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadauk. Inna Allah ta'ala sanyanyana Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli sa'atin tina saban-saban sa'ah tina saban-saban waktu sa'ah tu aya oge anu ngahartian jam tina setiap jam min Ramadana timimiti awal bulan Ramadan yu'tiku eta ngabebaskeun saha Allah Ta'ala sittami'ati alfi raqabatin ka 600.000 jalma minan nari tina neraka mimman istaujabal adaba tegesna tina sebagian jalma-jalma anu tos dipastikeun bakal meunang siksa. Dugi kairaha Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan jalma-jalma anu tos diwajibkeun mendapatkan siksa ila lailatul qadri dugi ka malam al-qadar. Masya Allah, di awal Ramadan nepi ka malam al-qadar eta sabaraha jam? Lamun sapoe sapeting bae oge 24 jam. Lamun dihitung nepi ke malam 20 Ramadan baik 24 kali 20 sabaraha hitung atuh ulang baik geus 480 jam 480 jam dikali 600.000 geus sabaraha coba eta geus sabaraha juta jelema anu diampuni anu dibebaskeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, etalah salah satu keutamaan Ramadan. Wa fi lailatul qadri sareng Allah dina malam al-qadar eta yu'tiku ngabebaskeun bi'adadi dengan jumlah man u'tiqa min awwali syahr jalma anu dibebaskeun ti mimiti awal bulan Ramadan. Dina malam al-qadar eta Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan jalma-jalma anu tos berhak mendapatkan siksa dengan jumlah hitungan sebanyak orang yang diampuni di awal Ramadan nepi ka malam al-qadar. Masya Allah. Wa fi yaumil fitri dan di hari Idul Fitri yu'tiku Allah bakal ngabebaskeun bi'adadi dengan jumlah hitungan man u'tiqa jalma-jalma anu dibebaskeun min awwali syahri timimiti awal bulan Ramadan ila yaumil fitri dugi ka yaumil fitri. Masya Allah, mudah-mudahan orang sadayana sing termasuk jalma-jalma anu diampuni ku Allah subhanahu wa ta'ala khususna di bulan Ramadan, sehingga ketika orang keluar dina sasih Ramadan teh nyata dina hari raya Idul Fitri teh orang betul-betul termasuk jalmi anu suci bersih dina berbagai dosa dengan sebab diampuni ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan ieu ampunan anu sangat istimewa di bulan Ramadan teh remisi anu diberikan ku Allah ka jalma-jalma anu berhak mendapatkan siksa di bulan Ramadan teh adalah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan aturan syariat. Puasana bener, tarawihna bener, tadarusna dan lain sebagainya semua dijalani dengan ikhlas, maka ialah ciri jalma-jalma anu berhak mendapatkan ampunan di Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi jalma nu tara puasa, tara taraweh, tara tadarus, ulah ngimpi hayang menang ampunan di Allah.
justru bakal mendapatkan siksaan anu berlipat ganda di Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Lah cenah urang mah tarawih teuing nepeting puasa bae, urang mah diberang. Hei, apakah orang merasa yakin bahwa puasa orang bakal diterima ke Allah? Belum tentu. Boleh jadi puasa orang secara dohir nama memang bener henteu batal, tapi bisa jadi pahala puasa orang gugur kusabab orang melakukan maksiat ketika puasa. Nah, dengan adanya tarawih, dengan adanya tadarus ieu diharapkan menjadi penambal bagi kekurangan-kekurangan dina ibadah pokok dina bulan Ramadan nyaeta puasa Ramadan. Jang panambal bisi aya puasa urang anu kurang sempurna eta maksudna. Nah, mudah-mudahan wayahna paksakeun sanajan tarawih teh berat bagi nu teu biasa mah. Mana berat makan cekuring nu kedul paling berat dina ibadah puasa teh tarawih paling wegah. Dan sebab beteung mejehna wareg panon mejehna tunduh terus urang kudu ngalaksanakeun salat 20 rakaat. Aduh, pan eta teh wegahna luar biasa. Tapi bagi jalma-jalma anu sungguh-sungguh mengharapkan ampunan Allah sareng rahmat Allah di bulan Ramadan mah geus moal mikirkeun kacape, moal mikirkeun panon tunduh, moal mikirkeun beteung wareg. Tapi nu dipikirkeun urang harus memaksakan diri untuk melaksanakan ini semua demi mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ka urang sadayana sehingga urang daek ngalaksanakeun berbagai taat ka Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.